Allah ya Rahman ya Rahim. Urang mantak darah yuk di dia teh kita urang geus sieun sampai kiamat sieun aya neraka kajeun teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta bajada aya ka neraka teh kamari kan geus ditanya daek ka neraka daek teh asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung we ka neraka nyana mah kajeun sabodo kebal mah tiis panas geus uraga embung adapun haju ku Gusti Allah dikanarakakeun mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka dibandingkeun yang kafir ngindahan keneh mukmin anu maksiat sebab da rasakeun panas teh sakit sampai 2 pekan itu mangeuna mah bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin sapoe panas 2 poe panas lah itu nama orang teh ieu teh ngajerit sakieu cicing sakieu gad mendingan ulah bersuara mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah tah untungna nu ngararaji teh kos kitu nu matak aya jelema maksiat tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali aya jelema nu tadina kiai waktu maotna dijadikeun jelema maksiat Imam Jalaluddin eta keur cerita keur maot mungkin di neraka ge geus puguh para aulia Allah para ulama kasalorga anu saroleh ieu mah jelema nu jahat biang jahat di neraka bae tadi mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu marah sakieu geus pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka can boga tasbih cak ahli neraka hoi yang tasbih di neraka keur ieu tong deh kuari udah aing mah enak tasbih bae tasbih di mana tuh seuneu sugan bae mah tasbih budak sok sia sia jeung hanas segala ieu aing sebenarnya ti baheula teh pangeran aing kan Allah sia geus sareng Allah ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu aing gadi miludan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurungku nafsu da kiai ge aya di dieu kuari di mana nu tolong ngomong aja sia kurang ya kok pangeran teh Allah aing sri ngandengeun urayan-urayan kiai cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunah geus aing zikir cak ahli neraka keur kieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajian di dunia itu kaburu ku di neraka bisa Imam Jalaluddin teh ya Allah ya Rabb sia dek nuturkeun hayu dek moal aing mah nya nanti geus sakieu pararanasna aing mah zikir we zikir ka Allah di neraka la ilaha illallah cek malaikat san zikir eta cek ahli neraka tuh itu zikir bae hoi cek malaikat keur ieu zikir bae di dunia penting beurang kumaha kurang di dieu lah malaikat ke makhluk kaditu sia cek malaikat serem banget budak yes ya sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat lah lalu ngomong ide aing main sama sia mah paling yang nyempuan doang yang dan iskin mau bisa sia cek malaikat sia bahasa mana sih eta bahasa terbagus sama sia mah
yang aing mau malaikat kan ulah sia-sianya. Saya jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngadak-ngadak ku husu-husu tiis di neraka. Tiis. La ilaha illallah. Ija tiis. Berarti bener kangen, berarti bener sahabat, berarti bener Al-Quran, berarti bener para aulia Allah, berarti bener para ulama-ulama. Ternyata di akhirat di surga di neraka gede. Ya, ngabejaan anak dakwah. Saudara-saudara ahli neraka seperjuangan, saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain, percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus adem. Sekali neraka mana iya sih? Lihat kulit saya, tuh nggak terbakar. Jangan lihat aja Penny, iya bang, angus. Lihat tuh. Jatuh, masya Allah, ikutin saya. Ayo, waktu di neraka jangan maju sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, illallah, ramai di neraka. Tinggal Yahudi, baik jeung Nasrani jeung kafir-kafir. Bisa sanajan milu zikir tetap panas bae sebab teu percaya ke Allah tadi. Kita ieu Imam Jalaluddin Rumi deuk nyaritakeun kafir abadal abidin sebab robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus ramaikan di neraka itu Jalaluddin. Malaikat Malik gandeng. terus zikir illallah, la ilaha illallah. Ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Otomatis keluar ke ini kamu udah harus keluar ke surga. Mualah. Keluar ke surga bu. Jak balik surga ieu. Teu. Kok bisa itu? Ya, ke surga kan maksudnya seperti is, aku dijaga tiis. Masya Allah, tersalikan balik jadi kos dia. Kalau ngomong sih, ngerembel baik sih. Kabe ngomong kiai nama tamu di neraka. Kiai na aya kiai kiai ini udah harus ke surga, ini udah apa namanya waktunya udah masuk ke surga. Kagak, udah saya di sini aja adem. Begini kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman, ada bidadari. Gak pengen. Udah sini aja. Heset. Datang ke di keluarga heset mulai laporan kakang jeung. Itu laporan kakang jeung, ya Rasulullah Muhammad umat di neraka hendak kita ka surga embung kunaon? Kagak gami ge. Wih kunaon dari ka surga jadi embung. Coba paring sampai paring coba kan itu paring aku kaget lagi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar mangkat neraka ku jeprakan. Mana kiai najib gitu. Saha ngaranna? Ayalah malu bejakeun. Cak aja kunaon ieu. Geus waktu ka surga jadi jagina di neraka getis. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Cekang gini maha bener Allah.
cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad, bener anjeun Muhammad. Ih, cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak kabehan. Jadi zikir mah anti panas ulah kuari zikir jaga di neraka ge, lamun dipasang zikir anti